LD-nya. Kira dijual. Kira bisa ngelamar si Alda. Ngestok kuat, ngetok di stok kawawa. Anggra aya nu maturan hees. Amin, yuk aing mau minum jeung sia. Ayang, Beb. Waduh, gua kabogoh perhatian ya aing. Geus lah sama cocok jadi pamajikan aing. Wah, geus cocok. Irabes yang ngalamar aing na. Tenang, engke ge amun dangder aing geus kajarual mah, kege ku aing sia dilamar. Naon sia na kelamar aing nungguan ngajual dangder? Duit dangder palingan berapa duit sih? Ulah loba omong, asal kabeli kotok dua mah jeung kebayar penghulu. Si anda kawinan apa nak pebacakan? Menyameli kotok mendua. Untuk naon loba-loba Alda? Pan aing malamun kawin hayang dihajatkeun. Ku aleman sia pake hayang dihajat-hajatkeun. Kawin ye asal sah be. Ih, embung aing mah isin ka tetangga menya aing kawin teh dihajatkeun. Atuh aing ge hayang dihajatkeun si Alda. Tapi sia kudu nilai aing. Aing mah penjelema to gablek. Enggeus atuh eta dangder geura jual, sekalian jeung taneuh-taneuhna. Teu cager sama Alda. Amun taneuh aing dijual, aing ngebon di mana? Geus lah ulah ngebon deui. Mending nyana pagawean ka kota. Ku ngagampangkeun sia mah. Puguh neangan pagawean zaman ayeuna mah harese. Lain hese, siana bae tilok dek nyangan. Bodoh, geus tah harayang aing mah gawe ka kota, mending ngebon di lembur. Helos kumaha sia. Tapi aing mah mun kawin kudu dihajatkeun, jeung kudu nanggap dangdut segala. Eta sia, mending paehan aing ye da. Hayang nanggap dangdut segala, nyetel radio be sing kenceng. Pek, enggeus keur request yang lagu naon sia? Lagu naonnya? Lagu nu sedih-sedih betif lah. Aing keur galau ya. Galau bae sia mah he. Galau ku saha meureun, boga kabogoh henteu sia. Justru eta tip, aing galau. Aing hayang boga kobogoh tip. Sia hang boga kabogoh ta Bek? Ya heueuh atuh hayang si Amin bege anu beungeutna siga hileujau boga kobogoh. Masa urang hanteu? Heuh nya urang elek ku hileujau. Makana eta tip, urang ge kudu boga kobogoh. Ja isin kebel-kebel jadi jomblo sabun bae mah. Heuh bener nya. Ya heueuh. Geus segera mainkeun gitar heula ih. Ai heueuh nek ngagitar malah curhat kieu sih. Teu nyaho engge teu paruguh sia. Atuh sia nu curhat mimitian. Oh geus segera atuh ih, mainkeun gitarna. Siap. Beb, hayulah balik. Aisyah boga naan si di mah ku hayang balik bae. Kolot aing bisi niangan. Piraku geus gede di tangan keneh bae. Jamual ku kelong ye ulin ti beurang mah. Moal kumaha? Puguh ieu aing keur ulin jeung kelong. Aisyah ngomong sembarangan bae. Mana aya kelong beurang-beurang. Pan sia kelongna. Eta sih ti beurang ge aya lin. Koplak sia. Aing mah lain kelong, tapi sasak kelong. Puas ya. Kabogoh sia kieu kasep nanti sarwakeun jeung kelong. Lain kasep sia mah, tapi kasap. Kudu dihamplas tah beungeut, ampeng mulus. Nah aing kusen dihamplas. Geus lah hayu, sia rek balik mah. Ayo, ku haliwu bae hayang balik. Dah. Alda, Memet. mantas di mana, Da?
Mantus ulin di kebun Amin. Oh, ja awet boga jeung bayawak. Maksud siya na nyebut kain biawak. Atuh emang beungeut sia mambir bayawak. Sembarangan. Caka bogoh enggak makos kelong lain kos biawak. Atuh eta lebih parah, Min. Enggeus lah, enggeus ulah parasia bae. Nyamet, mana karak balik gawe? Heueuh da. Atuh coba ta ajak Amin gawe ka kota, ulah senang ngebon bae. Tahara ayang aing ilun gawe jeung jelema edan. Atuh saade nu daek kajakan saya gawe. Tapi aya sih, amun sendek mah Gawe naon jeung meh. ngalah ketek main capek seuri. Kuaing dimat ku pacul sia kuaing. Met, tapi di pegawaian maneh aya lowongan eueuh. Alda hayang gawe ye. Naon siang ilu gawe jeung manehna? Alah serius yang gawe. Heeh, serius. Alda mah bosen di lembur bae. Moal diizinan sia kuaing amun nek ilu gawe jeung manehna mah. Geus repeh bae, ulah ikut campur. Aya sih da lowongan mah keur ngabutuhkeun di awewe. Kebeneran atuh, Alda asupkeun gawe ge. Heueuh, ari hayang gawe mah geus siapkeun bae lamarana. Heeh, geus kek wala disiapkeun. Nya geus urang baikeun ya. Lamun beres lamarana bikeun bae ka urang. Oke. Alda, aing mah moal ngijinan sia gawe jeung si Memet. Naon sih sia? Amun sia maksa hayang gawe bae jeung si Memet, maaf-maaf bae yo, mending urang putus. Atuh geus aya sia yang putus mah, teu masalah. Pan sia kitu ngomongna. Naon deui tuh? Pajarna aing diputuskeun ku sia bakalan mewek gitu. Da, aing mah lalagaan ngomong kus kitu ge. Bodo amat. Pokona aing mah nganggepna ieu serius. Geus, mulai ayeuna sia ulah ngaganggu aing deui. Bye. Da, ayang beb, cintaku lopeku. Aing bung putus, pancen nek dilamar ku aing. Aduh Gusti, kumaya aing lain. Tip. Si lu jauh kunaon tuh? Nyawa si kanu curik. Oh nya. Min, kunaon sia? Aing nyeri hati dak, kata aing perih sari di cakaran. Kunaon emang semin? Nyawa kolot-kolot mewek bae. Keur galau aing putusan jeung si Alda. Anu bener sia Min. Aing sampai mewek kieu pirakuna lalagaan. Si Alda Min anu mutuskeun sia. Aing anu mutuskeun si Alda. Menya si anu mutuskeun si anu mewek Min. Nyaho liur aing mah. Aing ngomong putus ke lalagaan ka manehna, kirain manehna mantek embungeun diputuskeun ku aing. Ajo, horengan mah atuhun jasa diputuskeun ku sia. Oh. Atuh sia teh Min. Ku songongong kok dik boga beungeut siga hileut jauh ge sok-sokan mutuskeun dikang. Nyaho ku aleman. Hop maung ta si Amin. Telek ta si Amin. Udah palolo ya budak. Naon sia anu kalamar aing nungguan ngajual dangder. Duit dangder emang bener. Astagfirullah. Pagahan Min, pagahan. Ya, ceritana. Isi Min yang ada. Cek Min semangatan aing. Barangan. Cek abogo aing ge aing mah kos beawak. Kelong. Aing mah diawak tapi kos kelong. Naon sih sia? Amun sia tetep hayang gawe jeung si jeung si anjing. Memet bisa holik. Ulah poho kudu nyaho ngaran abdi Amin, Kang Amin. Ini Subek. ini Latif Abdianologi. iya, ulah poho like, komen dan subscribe-nya karena subscribe itu gratis.